Wah, Woi, anak setan, ngumpul, penting ya penting. Ya naon mang? Mana kemana mana? Juri lokal gak diajak keles. Ini mah circle juri gori dong, nggak goda jelema. Bus. Emang aya meeting naon mang? Cik. Ramadan tiba. Naon cing? Pembagian kolak gratis mang? Kolak banget sih aja kolak. Lain sih tadi ya, ikut. Jadi tugas orang di bulan puasa ini kita harus menggoda jelema-jelema cina batal puasana. Kumaha we carana mah supaya bisa nyatu. Mun teu nyatu nginum. Mun teu berhasil kumaha mang? Jadi gebotan hulu maneh ku suluh nepi ka bejad. Anjir sadis. Tuh mata ke kudu berhasil jangan menyerah cenah pika dan magrib mah. Anu umuran sabaraha target mang? Tah dari sekelas ustad mah moal kuat maraneh mah geus kude kita malah. Maraneh mah fokus ke barudak nu beujeuhna umuran 20 tahun. Siap mang? Burukeun ke ku abang dicek hiji-hiji. Kumaha cenah teh kalakan nyantai. Hudangkeun sina nyatu ulah sina puasa. Tah tingali ke jam 5 sore. Tenang mang, tenang jangan hariwang. Tah tingalikeun kedeung deui. Halo. Ayo tuh, kita jadi bukber teh kabur buka ih. Ayo dijemput kadinya sayang. Terus kumaha ayeuna? Nyatung wane mang sina bukber jeung awewe nu lain mahram na auto batal puasana. Mana ek bukber? Itu molar deui geuning.